Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edon Danis, tapi suka dipanggil Edon. Oke, sahabat semuanya, sahabat sadayana, ayeuna nama abi bade ngobrol bae. Ngobrol naon wae kaditu kadieu nya. Urang masuk aneh sahabat, lamun papanggih jeung awewe tapi urang masa aneh kakara kitu ningali ari pas ditingali teh beungeutna teh alus bodas, ari pas ditingali teh kahanap kana ping-ping kana bitis alus baluluan, ari pas ditinggali sukuna teh dengan burik rorombeheun. Aduh, aneh urang mah sakitunya ieu mah. Jeung urang mah deui aneh lamun balanja ka pasar ieu, misalkeun teh ka pasar, barang beuli erek meuli baju. Mbak, tawa teteh, ieu sabarahan acuk teh? 100 ribuan meni cek abi teh nya meni awis-awis teuing teh. Ari biasana ge da sakitu cenah. Pas ari tos we moal jadi saur abi teh. Pas abi ngaleos, ari hoyongna sabaraha? Tos we lah abi mah hoyong 50.000. Sok atuh kadiekeun. Pas kitu teh tambihan di sok atuh tambihan di 5.000 deui. Atuh kanggo ieu na cenah saur teh. Tah abi mah kitu trik ieu mah. Lamun trik rek meuli baju, tawa beli baju boh ka toko boh ka pasar, abi mah sok kitu we, sok pura-pura butuh tapi butuh gitu. Ngaleos we. Terus si kasirna teh atanapi si pegawai tokona teh ka dieu cenah. Hoyong sabaraha cenah, sok atuh ka dieu heula cenah. Tawis heula tempe hoyongna sabaraha cenah. Suganta. Sahabat sadayana sok ngalaman gitu lamun balanja di pasar tanapi di toko lah ieu mah. Ari geus puguh ari di mall mah teu bisa kitunya ditawar. Abi mah da sok ka pasar we gitu. Terus aya di pasar mah sok rame, di pasar mah geuning. Ngalewat we abi teh, lewat we saya teh ke pasar. Pas lewat ke pasar teh sini dulu Manawian teh kalau Indonesia mah sini dulu mampir sugan we gitu aya anu bogoh, kirain aja gitu ada yang bagus gitu ayeuna bajuna. Abi mah sok ka pasar gitu, matak ka pasar teh abi mah males soalna lamun tiap maju ka toko teh ka dieu heula cenah Manawian cenah bade nyari naon, bade nyanak naon cenah, bade milarian naon, sok ka dieu palih dieu heula sok. Palih dieu heula tuh. Sugan aya nu bogoh cenah sok ka dieu heula. Ngaleos di abi teh jarak 1 meter 2 meter. Ka dieu cenah Manawian kalau heula cenah. Sugan we atuh aya nu bogoh kitu. Ari kaos kitu teh tos we abi mah lempeng we teu teh, abi mah bade milarian senal we kitu we abi teh. Nuhun ka sadayana, mudah-mudahan ieu cariosanana obrolanana ngahibur ka sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.